Para ibu jamaah rahimakumullah, urang lajengkeun cariosan urang dina dangat ayeuna dina kitab akhlak. Akhlak guaran akhlak dina waktos ieu nyaeta urang cobi ngaguar ngeunaan al-muhafadzah 'alas sunan. Nyaeta akhlak salajengna nu kedah ku urang dipertahankeun dilaksanakeun nyaeta ngajaga kana sunnah. Ngajaga kana sunnah. Al-muhafadzatu 'alas sunan. Patarosanana naon ari sunan teh? Naon ari sunnah gitu. Sunan di dieu teh anu dimaksud kecap sunan di dieu jamak tina bahasa sunnatun. Sanes sunan anu dimaksud gelar pikeun para wali itu. Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Gresik. Eta sadayana para ulama anu kacatet dina sejarah penyebar agama Islam di tanah air urang sadayana. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'fim wa'fu anhum. Nu dimaksud di dieu mah sunan teh jamak tina bahasa sunat gitu. Ida bahasa sunat teh seueur pengertianana gitu Bu. Benten masalah benten definisina gitu. Upami sunnah dina nya sunat gitu. Eta keneh ari sunnah mah tak marbutohna dikanahakeun jadi sunnah gitu. Ari sunat mah berarti henteu dikanahakeun tak marbutohna gitu. Ari upami sunnah sunat bernumutkeun ilmu fikih maka nu dimaksud anu diganjar matak janten ganjaran upami dikantunkeun henteu janten siksa eta sunat numutkeun ilmu fikih sapertikeun salat sunat, salat tahajud, salat witir, salat duha itu puasa sunat eta teh sunat numutkeun ilmu fikih. Ngan deui nu dimaksud kitu teh sanes hartosna emutan urang teh janten da sunnah ieu keun wae teu dilaksanakeun oge lepat dari kitu mah. Salat tahajud, salat duha da sunnah ieu. Pan sunnah teh kitu lamun dilaksanakeun cenah aya ganjaran, lamun henteu dilaksanakeun teu jadi siksa. Asal teu disiksa we atuh cenah kitu. Senin Kemis sunat eta teh saum teh. Da sunnah ieu cenah. Dilaksanakeun jadi ganjaran, teu dilaksanakeun teu disiksa. Nu penting teu disiksa we cenah kitu. Dina penerapan mah henteu kitu ngemutna. Justru karena ieu teh ibadah sunnah anu sangat dibutuhkeun ku urang pikeun nambalan amal-amal anu wajib. Aya deui sunnah teh berdasarkeun ilmu tauhid gitu. Ari sunnah berdasarkeun ilmu tauhid anapi ilmu kalam ieu teh hartosna patekadan ngeunaan kaimanan ka Allah anu aya di Kangjeng Rasul gitu. Sehingga keluar weh istilah kadituna teh ahlus sunnah wal jamaah gitu teh. Ahli sunnah wal jamaah teh nyaeta jalmi-jalmi kaum muslimin wal muslimat anu patekadanana sami sareng patekadan Kangjeng Rasul dina iman ka Allahna teh gitu. Dina adab-adaban ka para sahabat di antawisna. Sehingga ditambihan di wal jamaah numutkeun hartos seperti para ulama ahli tauhid jamaah di dinya teh ngarejukna ka sahabat Nabi khulafaur rasyidin anu opat teh nyaeta Abu Bakar, Umar, Utsman sareng Ali. Jadi pendekna mah gitu nu dimaksud ahli sunnah wal jamaah teh nyaeta jalmi-jalmi anu kayakinanna teh sami sareng Kangjeng Rasul oge para sahabat nu opat teh kitu pengertian singkatna mah gitu.
Berarti ke upami anu mengpar henteu sami sareng Rasul sareng para sahabat eta henteu ahli sunnah wal jamaah gitu. Contoh dina patekadan urang mah Allah Subhanahu wa taala teh anu ngagaduhan tapak damel gitu. Maksudna kumaha? Ieu mah contona we. Saumpamina dina bab hukum adat seuneu gitu nya. Tiasa ngaduru kana suluf. Numutkeun patekadan ahli sunnah wal jamaah mah maka ngadurukna seuneu kana suluf teh eta teh karena padamelan Allah gitu. Sanes padamelan seuneu oge sanes kekuatan anu ku Allah dititipkeun dinu seuneu gitu. Tapi istuning tapak damel Allah Subhanahu wa taala gitu. Sehingga secara hakikat lamun ditaroskeun kunaon eta suluh bet kaduruk ku Allah ceuk hakikat gitu. Ngan ceuk ucapan mah teu naon ku seuneu gitu. Tah di antawis contoh alitna teh ahli sunnah wal jamaah teh kitu patekadanana. Upami aya nu nekadkeunana ieu mah ku seuneu cenah. Atawa kakuatan anu ku Allah disimpen dinu seuneu cenah tah kitu. Eta teh sanes ahli sunnah wal jamaah. Atanapi jalmi-jalmi dina naon masalah takdir Allah. Aya jalmi anu nampi kana takdir Allah sepenuhna sehingga ngeuweuhkeun kana ikhtiar ti manehanana. Lamun manehanana ditanya nanaon teh pasti jawabanna teh ku Allah. Takdir Allah deui. Gitu. Nahabet cilaka takdir Allah, nahabet gering takdir Allah. Nahabet labuh takdir Allah gitu. Jalmi nu kitu mah Bu gitu. Kepret we Bu gitu. Lamun nanya nahabet ngepret urang, takdir Allah teh gitu. Gitu. Nu kitu teh golongan-golongan qadiriyah nu kitu teh. Jangan tawisna gitu tah ari urang mah ahli sunnah wal jamaah insyaallah. Ari cenah eta aya bahasa aswaja di urang eta mah organisasi. Jadi nu namina gelar ahli sunnah wal jamaah eta teh hak gitu diangken ku sadayana kaum muslimin ti lapisan anu mana wae satungtung akhlakna sareng akidahna sami gitu. Hak itu berhak diangken ke orang NU, berhak diangken ke orang Persis, ke orang Muhammadiyah. Hak itunya berhak diangken ke orang HTI, diangken ke orang Ikhwanul Muslimin gitu. Kusaha wae pokona mah berhak diangken satungtung patekadanana sami sareng Rasulullah sareng khulafaur rasyidin anu opat teh gitu. Jadi anu mayoritas kaum muslim. Jangan tawisna aya patekadan anu kieu Bu. Jangan contoh lah imah contoh. Syiah. Eta mah kan di antawis ibadahna teh justru ku mencela para sahabat. Jadi orang mah ngadangu ieu teh ngadangu Abu Bakar As-Siddiq teh radhiyallahu an gitunya urang mah. Ada orang-orang siapa kumaha Bu? La'natullah alaihi gitu. Jadi mencaci para sahabat Rasul adalah kebaikan cek maranehanna mah. Gitu. Gitu. Urang mah ngadangu Aisyah radhiyallahu anha. Maranehanna mah la'natullah alaihi gitu. Sing cilaka cenah. Ta patekadan eta kaluar tina ahlus sunnah wal jamaah. Tah nu dieu maksud sunnah di dieu anu dimaksud dina bahasan urang nu ieu nyaeta sunnah secara umum anu biasana aya tina bahasa hadis tina ilmu hadis nyaeta setiap perkara anu disandarkeun ka Kangjeng Rasul tina ucapan atanapi padamelan atanapi sikap ketetapan atanapi kahoyong Rasul harapan opat poin anu pokona mah tilu. Jadi ma'udipa ila Rasulillah min qaulin wa amalin wa takririn wa hammatin numutkeun sebagian depanna sini.
perkara anu disandarkeun ka Kangjeng Rasul baik berupa ucapan atanapi tindakan atanapi ketetapan. Itu atanapi harapan Kangjeng Rasul. Ari hadis cenah eta naon? Ari hadis mah eta salah satu tinu sunah. Ari hadis teh hartosna teh ucapan. Berarti nalika disebutkan hadis, maka nu dimaksud nyaeta ucapan Kangjeng Rasul. Tapi nalika disebutkan sunnah, maka mencakup ucapan Rasul, padamelan Rasul, ketetapan Kangjeng Rasul, harapan Kangjeng Rasul. Berarti sunnah ieu teh manana lebih luas daripada hadis. Hadis teh salah satu jenis sunnah gitu. Salah satu jenis sunnah nyata sunnah anu berbentuk ucapan Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hafidhi ala sunan wa adabin atat anjeun kudu ngariksa kana sunah-sunah. Wa adabin sareng pirang-pirang adab atat anu datang maksuratan anu kamaksur anu bener ti Kangjeng Rasul gitu. An khairi man jaa mursala ti anu dongkap ti jalmi anu pangsayana anu dijantenkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijantenkeun utusan maksudna gitu. Jantan kieu Bu, intina mah pesanna tina ieu kitab teh, tina ieu nasihat teh. Urang teh dina sagala kondisi, sagala urusan, sagala hal, baik urusan ibadah utamina, terus urusan muamalah, urusan amal-amal dunia gitu. Maka satiasa diukur ku sunnah gitu. Diukur ku Rasul teh. Pilarian kumaha aya teu cariosan Rasul didinya. Anu berkaitan sareng urusan urang anu ieu gitu. Aya teu tina padamelan Kanjeng Rasul anu sami dituliskeun dina hadis gitu. Atanapi aya henteu kitu cariosan ti Kanjeng Rasul walaupun Rasulullah henteu ngalaksanakeun tapi kantos kacarioskeun ku Kanjeng Rasul gitu. Padamelan anu mana wae. Masana teh satiasa hayu gitu urang terapkeun sunnah. Sasunah-sunahna gitu dina padamelan urang sadi dinten teh. Dina ombeh baiklah heula anang gitu Bu. Kumaha ombeh anu sunnah gitu. Dina buang air gitu. Kumaha buang air anu masa sunah teh kumaha contoh ti Kangjeng Rasul gitu. Kan tenang dina ibadah mah gitu. Dina kulem contoh dina ibak piwuruk ti Kanjeng Rasul mah teu kengeng bulucun teh ingat teh Ibu gitu. Kedah ngangge kain basa gitu. Jangan tahu itu. Kan margina sabab tetap di hukuman orang saenyana sanajan teu aya anu ieu. Ngan pedah memang hukumna henteu wajib gitu. Tapi nya saya adab-adabanana gitu. Terus ngalengkahkeun sampean anu kenca teh gitu. Upami kaluar anu katuhu teh. Terus diaoskeun doana. Kumaha doana lebet ka jamban teh? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi. Itu teori nama tos terang. Sok diamalkan Ibu. Alhamdulillah. Untung hukumna teh sunnah gitu, sanes perkara anu wajib gitu. Soalna lamun dihukuman wajib, aduh, makanya sok sering hilang. Jadi kita kieu Bu, masana teh nu namina sunnah bahasana masih umum, teu acan dirincikeun janten hukum. Tina sunah-sunah anu maknana anu masih kana umum engkata dirincikeun. Aya sunah anu hukumna wajib, aya sunah anu hukumna sunat, aya sunah anu hukumna meunang dilaksanakeun. Bahkan aya sunah perkara anu dilaksanakeun ku Kanjeng Rasul tapi pikeun umatna teu meunang dilaksanakeun aya nu kitu gitu. Jadi bahasa sunah teh pokona mah kumaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngalaksanakeun kahirupanana gitu tah. Kurang dicontoh, tapi engke orang mengikuti karena hukum Islam anu lima teh anu pokok. Mana sunah anu wajib, mana sunah anu hukumna sunat, mana sunah anu meunang wae kurang dilaksanakeun. Gitu. Dina kulem gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulemna teh taralami sabada ngalaksanakeun salat Isya wengi teh. Saumpamina aya padamelan kajenting engke kulem heula engke padamelanna
tengah wengi gitu. Pan urang mah nya kitu teh ya gitu. Masih keneh kagoda ku ikatan cinta nya begitu. Aduh. Eta cara Kang Rasul gitu. Sawengi teh pan tingali bagi tilu. Saperti lu pertama gitu. Eta teh pikeun ibadah. Pikeun ilmu, punten pikeun ilmu. Saperti lu kadua pikeun istirahat. Saperti lu katilu pikeun ibadah. Gitu garis besar nama cara ngabagi waktu wengi teh. Pami ayeuna 12 jam ti tabuh genep dugikeun ka tabuh genep deui subuh. Etang we 12 jam dibagi tilu. Berarti 4 jam 4 jam. 4 jam pertama ti tabuh genep dugikeun ka tabuh 10. Eta teh kangge urusan ilmu kailmuan. Teras di 10 dugikeun ka tabuh 2 4 jam. Tah eta teh pikeun istirahat. Ti tabuh 2 dugikeun ka tabuh subuh gitu nya eta pikeun ibadah. Tak gitu cara ngabagina teh. Eta sunah Kangjeng Rasul upami kurang bade dilaksanakeun. Apakah hukumna wajib? Henteu wajib mah. Ngan pedah hukumna sunah gitu sae pisan gitu. Soalna lamun wajib, aduh kabeh manusia darosa jarang anu meraktekeun kitu. Nu mawi bahasa sunah teh bahasa anu masih keneh umum. Teu acan keuna kana hukum. Tiasa sunah di hukumanana wajib, tiasa sunat gitu. Tiasa oge hukumna teh anu sah-sah wae. Contoh naon? Dina barang tuang dina urusan muamalah we Bu. Rasulullah tuang korma gitu. Urang tuang korma nya hukumna mubah we gitu. Maksud mubah teh menang. Ya di urang sok aya patuker gentos. Aya bahasa mubah di urang teh. Tapi mubah di urang teh sok dihartosan mubah teh barang anu teu kaanggo gitu. Nya punya. Eta sangu teh kadahar cenah mubah cenah. Da ari mubah asalna bahasa mubah teh tina bahasa hukum Islam nyaeta naon? Perkara anu meunang wae dilaksanakeun, meunang dikantunkeun. Ari keur ngagambarkeun bahasa tuangeun anu henteu katuang, barang nu teu kaanggo, eta teh sanes mubah saenyana mah paling oge mubazir gitu aya bahasana. Urang sok jadi pagentos. Janten nya gitu. Jadi bahasa sunah masih kena umum. Aya kalana sunah teh wajib. Contoh sunah anu jarang dilaksanakeun ya. Upami aya murang kali anu ngalahirkeun sateu acan dina urusan anu tilu hal teh ya. Masih hanami, ekah sareng nyukur teh ya. Aya anu sateu acan eta hukumna sunnah dilaksanakeun. Naon? Nya eta tahnik. Naon ari tahnik teh? Tahnik teh nya eta masihan letak ciduh bapana gitu nya kasih orok ngenge korma ngageuyeum korma lah gitu si bapana teh. Nuang korma contoh di Kang Rasul mah kitu. Teras dicandak ku bapana teh ku ramona gitu. Teras diletakeun ka murang kalihna. Eta teh sunah namina teh, pasunahan, tahnik namina. Mohon dibeuweung ku ramana teh. Teras canak we sakedik, teras lebetkeun kana bahamna orok teh gitu. Supados naon eta teh nu kitu nu disebat naon imunisasi dini gitu teh. Imunisasi dini eta teh kitu. Jadi supaya antibodi atanapi bakteri-bakteri anu baik gitu dina tubuh si orang tuana teh eunteup ka anakna gitu sehingga jantan kuat gitu ngan pedah ku zaman ayeuna mah komo upami lahirna di rumah sakit gitu carogena teu meunang lebet komo zaman ayeuna gitu ngan upami bade terapkeun sae pisan kitu mangga saumpamina lahirna di ieu nya di urang di bidan gitu maka eta mah sae pisan si ramana teh sateu acan ngadanan teh kitu heula sateu acan lahiran teh babahanan heula gitu kormana nu sae gitu Rasulullah sami gitu
Nah nih putrana Abu Musa al Asy'ari pemain telepat mah gitunya sahabatna putrana dikitu ditahnik ku kanjeng Rasulullah. Iya na kesehatan antibody na fisik na jantan iya. Jadi sami sarang upami divaksin ngalebetkeun virus nu baik pan gitu nya. Supaya si tubuhnya nu disuntik nate jantan antibody-na jantan kuat gitu. Jantan tos teu aneh deui upami dongkap virus nu ieu teh gitu. Tak ieu mah ku antibody anu aya di sepuhna, di bapakna gitu. Dikariekeun diletakeun ka putrana supaya naon unsur-unsur kesehatan gitulah anu aya nya unsur kesehatan kekebalan anu aya di ramana teh turun ka budakna gitu. Jadi masalah vaksinasi, masalah imunisasi syariat Islam langkung ti payun gitu. Nyontokeun hal eta teh. Itu kasampurnaanna agama Islam agama urang teh. Abdul nama kuramana pamita aya ku ibuna tiasa gitu. Nah gitu. Mohon. Nya ieu na we ku urang ku ramo urang dicandak gitu tina gayeman urang teh. Terus ieu kana lidahna si murang kalih teh gitu. Sata acan dienenan kitu heula kadena gitu. Sata acan dienenan tuh. Mohon gitu. Barang lahir, mohon sata acan diadana. Tah eta lamun urang nuturkeun sunnah. Iya kan hukumna sunat sanes wajib deui gitu. Kaba yang saumpamina hukumna wajib, ya ibu ditahnik teh ti payun ibu. Teu. Lamun teu dosa sadayana. Dosa sadayana. Nya. Gitu. Da abdi ke malam deh gitu. Duka iya ngan gitu. Ditahnik. Mohon eta upama urang maksudnya nuturkeun sunat satia-satia kalau memang aya contoh nanti Kangjeng Rasul hayu urang sasarangan terapkeun gitu. Adab-adaban bukan nama sesuaikeun sareng anu ku Kangjeng Rasul dicontohkeun dilaksanakeun adab-adaban. Pan kitu dina hukum urang teh dina dasar penentuannya dalil atau napi hukum orang teh tina Al-Qur'an gitu. Terus tina Al-Qur'an teu aya kana hadis gitu. Tina hadis gitu kana ijma para ulama gitu kan. Intina mah eta we lah cepeng. Al-Qur'an cepeng sareng hadis maka insyaallah orang moal sasar dina hirup ieu. Gitu. Jadi kan nanti jadi alat ukur tradisi-tradisi urusan-urusan kaduniaan naon ukurna ku sunnah. Inna tasuba qulullah wal adab wa minal awarifi patlubana huwa awila. Saestuna upami aya bahasa nu disebat tasawuf maka eta teh adalah kumpulan adab cenah teh. Anu eta adab teh hasil penyesuaian tina sunnah nu aya. Nya ihsan teh ya we ulah dina dina raraga urang ihsan teh pan urang belajar akhlak teh. Jadi sederhana sebenarnya konsep agama urang teh. Iman teh Islam sareng ihsan. Iman udah ku ilmu tauhid, Islam udah ku ilmu fikih, ihsan udah ku ilmu akhlak. Tapi nu paling penting tina sadaya eta keilmuan teh nyaeta pengamalanana. Dina ngatur waktos kumaha cara dagang Rasulullah pokona mah da lamun dibukukeun wah seueur gitu. Soalnya zaman ayeuna kita kiai-kiai ustad-ustad anu nyusun ieu adab-adaban. Dina muamalah pan ayeuna ngawitan diterapkeun geuningan eta bermunculan muamalah syariah teh, ekonomi syariah, perbankan syariah. Salah satu cara menerapkan sunnah teh. Qala Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu. Abul Abbas salah sawieu sahabat Kanjeng Rasul Al-Mursi ngadawuhkeun kieu.
Auqatul abdi arbaatun la khamisalaha. Hiji jalma, hiji hamba eta teh moal kaluar tina opat kaayaan. Moal aya 5, tapi moal aya opat. Naon atuh nu opat teh hiji an-nikmatu. Hiji aya dina nikmat cenah. Nu kadua wal baliyah sareng dina balai. Nu kadua manusia teh pasti hirup dina balai. Anu katilu wat taati sareng dina taat katilu. Anu kaopat wal maksiat sareng aya mangsana jalma hirup dina maksiat. Tah jalmi teh sadayana berputar hirupna teh nutur-nutur atawa euteup dina salah sahiji anu opat ieu bari jeung silih berganti. Kadang dina kanikmatan, bahkan ieu mah ieu moal leupas gitu punya. Bari kadang dina balai, kadang dina taat, kadang dina maksiat. Tangke teh apapun kondisinya gitu. Apapun kaayaanana maka sunah kudah kurang nu dijanenkeun padomanana. Kumaha sunahna dina urang hirup di bari mawan nikmati Allah. Kumaha urang nerapkeun sunah dina waktu aya balai. Kumaha urang nerapkeun sunah dina waktu urang taat. Kumaha urang nerapkeun sunah dina waktu terjerumus kana kamaksiatan. Dina opat urusan eta terapkeun sunah anu tadi cenah kitu Ibu. Dina kanikmatan atuh kumaha? Tah, dina kanikmatan maka fa in kana waktu an-nikmah fasabilu syukru wa huwa farhul qarbi billah. Ari jalma anu ngeunaan kana mangsa dina kanikmatan ka Allah Subhanahu wa taala maka sunnahna nu kudu dilaksanakeun teh tembongkeun kasyukuran. Syukur teh gitu, penerapan sunnahna teh. Naon atuh ari syukur teh wa huwa farhul qalbi minimal gitu, ngarasa bungah ku kanikmatan eta ti Allah. Sehingga naon atuh nya ucapan-ucapan syukur kurang diucapkeun alhamdulillah beh dituna sujud syukur gitu. Pan sujud syukur teh sujud karena nikmat. Ari tiap dinten urang teu lupa tina nikmat Allah. Berarti nya sah-sah wae urang sujud syukur tiap dinten teh. Bari jeung henteu ngadagoan bae nikmat anu nyata karaos Ibu. Urang terbebas tina balai gitu nya. Eta teh sami janten alasan sunahna urang sujud syukur. Contoh kecilna urang bentas di dieu tah bade ka kantor pos umpamina. Hampir-hampiran gitu kaserempet ku sapeda gitu. Ku angkot mobil ieu teuing. Hampir-hampiran gitu kaserempet ku sepeda. Urang teh sehingga urang teh ngalus dada alhamdulillahirabbil alamin. Urang dibebaskeun tina balai. Tah di dinya teh langsung sujud syukur. Di mana sujud syukurna? Milarian tempatna Ibu. Sabab sujud syukur teh sanes sujud sagawaya. Sanes sujud anu asal dilaksanakeun. Sujud syukur teh aya kesamaan sareng salat dina pada dilaksanakeunana kedah gaduh suci, dilaksanakeunana kedah madhab kiblat, kedah ditakbiran sareng ngaos salam gitu. Teh sujud syukur teh. Malahan kieu saumpamina ayeuna urang bade sujud syukur tapi teu gaduh wudu, teu nuju urang dina kaayaan berhadas, maka ulah sujud syukur mun bade mah kajenting kumaha ngaoskeun tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuh, mapah deui we. Tos mendakan tempat anu teu maninah pikeun sujud syukur, maka nembe urang sujud syukur. Urang wudu heula. Atuh cenah kumaha lamun ayeuna urang sok ningal jalma nalika diumumkeun jadi juara langsung sujud syukur gedepruk. Eta sujudna mah sujud ngan duka lamun nu henteu pas henteu keuna kana sujud syukur anu dimaksud ku ilmu fikih gitu. Da carana kumaha tadi teh ya ngaos heula eta we subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mohon eta nih. Robi auzi ini aosanana. Sakali. Jadi lamun aya kesamana teh kitu sareng ieu mah abdi nganyanak dina nya salah sawios ulama Syafi'iyah gitu nerapkeun dina sujud syukur. Allahu akbar.
Robi auzini anaskuroni mata kalati anam ta'ala ya waladaya sakali ya gitu. Assalamualaikum gitu. Sabab aya kesamaan sareng salat gitu di antara teu tiasa dilaksanakeun lamun urang teu gaduh hada teu gaduh wudu gitu. Sareng teu madep kiblat teu tiasa teh. Kedah madep kiblat. Gitu sih syukur teh. Tiasa. Saumpamina urang bade ngalaksanakeun nya kitu teh ya. Tapi upami urang enak gaduh nah hayang ngaekspresikeun rasa syukur urang, maka minimal ku ucapan tadi teh ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali gitu. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Saur abdi mah eta langkung aman kitu. Upami urang bade sujud syukur. Jadi henteu nembongkeun teuing yen urang teh jalmi anu soleh gitu. Wah bener eta mah cenah jalma teh meuni soleh. Nalika disebutkeun janten juara lomba nyanyi, wah langsung sujud syukur gitu. Saur abdi mah lebih aman gitu, Bu. Henteu nembongkeun manehana teh yen manehna teh jalma anu soleh gitu. Jadi lebih aman orang tina sangkaan sanes. Nya saumpamina ki aya pamendak anu sanes itu yang sujud syukur kieu-kieu sarana sederhana nyata mah mangga gitu. Dan namina fikih mah tempatna berbeda pendapat. Mangga buka dina kitab Tanwirul Qulub, Nihayatul Zain gitu. Karya-karya ulama-ulama Syafi'iyah kitu tata cara sujud syukur. Terus upami jalmi aya dina balai cenah kumaha? Upami aya dina balai maka pasabilhu arido bil qada wasobri, maka lamun aya mangsana cicing dina balai maka sunnahna teh ridho jeung nampi jeung sabar kana cacoba balai ti Gusti Allah. Aya balai aya musibah gitu nya. Ari balai mah ieu teh sifatna karuksakan. Rek karuksakan urusan dunia, karuksakan urusan akhirat. Ari musibah, ari musibah mah ieu perkara anu sifatna teh umum gitu, Bu. Ari musibah teh dicandak tina bahasa Arab asoba yusibu isobatan bahwa musibun, ta musibatun. Hartosna sakur perkara anu tumiba ka manusia. Ari perkara anu tumiba rek anu amis eta musibah, rek anu pait eta musibah. Namun kadang-kadang musibah teh amis atawa pait. Bisa wae kabeungharan eta teh musibah keur manehanana. Kajayaan, kamakmuran, kasuksesan teh bisa wae musibah, da memang bener musibah. Sabab musibah dina hartos sakur perkara anu tumiba ka manusia. Sehingga nu namina musibah adalah perkara anu masih keneh umum teu acan tangtu jadi hiji karugian. Upami musibah-musibah akhirat ieu musibah anu hakiki, anu jelas bakal jadi karugian. Tapi upami musibah-musibah dunia ieu muqayyad, teu acan tangtu janten musibah. Maksudna teh teu acan tangtu janten balai, janten karusakan. Gitu. Da kehancuran anu sabener-bener nama musibah anu sabener-benerna musibah adalah jalma ruksak agamana, iman Islam ngaleungit, eta musibah anu sabener-bener nama. Sakumaha dahsyatna musibah-musibah secara fisik secara dohir di dunia ieu cukup sebagai musibah anu sifatna teh nya ieu mah ujian ti Allah Subhanahu wa taala, peringatan ti Allah Subhanahu wa taala ulah dipeunteun ku urang sebagai adab teh, Bu. Naon sababna? Nu namina dunia sanes tempat adab dari Bu. Di mana tempat adabnya? Di akhirat tempat adab. Oke, kahususan umat Kangjeng Rasul dina bab akidah ti payun Bu. Dina awal-awal kantos kurang kabahas gitu. Kahususan umat Kangjeng Rasul teh nalika aya kapeurih kasusah gitu. Punten nalika menang dosa gitu nya, nalika ngalakukeun dosa, ngalaksanakeun pelanggaran, dosa alit, dosa ageung, eta teh siksaanana henteu dikontankeun di dunia, tapi bakal dibikeun di akhirat. Sabab Allah ngahargaan ka umat Kangjeng Rasul, ka Kangjeng Rasul gitu ngajena. Sehingga
sakumaha ageungna bencana alam mencaket we di urang anu aya di Cimanggung gitu, maka eta teh urang bisa mastikeun sanes adab. Musibah mah musibah tapi sanes adab, insyaallah sanes adab. Paling oge sebagai peringatan tina akibat pada melan manusia anu henteu saimbang, henteu nuturkeun kana kahayang alam gitu. Pasti teteda ngan duka saha jalmana, duka orang mana, duka ira kajadianana, teh aya jalma anu ya hirupna panginten nebangan pohon-pohon. Nu tadina eta teh kaki gunung terus dibabadan terus dibangunkeun ieu perumahan-perumahan. Atau panginten sampah-sampah anu henteu secara teratur di tanggulangina atau kumalah pokokna. Intina mah alam semesta ieu sabenerna mah ku Allah diciptakeun teh secara saimbang. Pangna jadi henteu saimbang sabab aya jiwa manusia anu teu saimbang, sabab hawa nafsuna anu terlalu badag henteu saimbang sehingga ngakibatkeun kana laku lampah anu teu saimbang anu ngakibatkeun kana alam tempat urang hirup jadi henteu saimbang gitu. Karena henteu saimbang akhlakna hirupna henteu berseka mikeun sampah di mana wae gitu, terus kapalidkeun ku hujan, terus palid gitu dina got jadi mangpat we, jadi we banjir gitu. Taneuh-taneuh loba di peluran, loba di tembokan sehingga si cai teh teu bisa dicerep ku taneuh, jadi we banjir. Tanu kitu eta teh akibat gitu. Tapi sanes adab akibat tina laku lampah manusia keur di dunyana. Bencana nah janten peringatan yen ulah kitu laku lampah teh gitu. Tapi masalah adab urang ulah wantun we urang nyebatkeun eta adab teh. Komo lamun dipayuneun pisan jalmi anu kekenaan ku musibah naon geus mah nyeri ku musibah dohiriyah derek urang diraheutan ku lisan urang. Pantes we di dinya mah kararitu tukang ieu. Maka urang munculkan optimisme gitu supaya aranjeuna bangkit gitu. Da non nya kayak tang musibah anu ageung kan di Cimanggung teh dugikeun ka sabaraha puluh nya korban teh nya. Dugikeun ka menteri menteri sosial dongkap ka dinya gitu. Urang doakeun we urang teh Bu mudah-mudahan anu wafat dina musibah Cimanggung kamari ku Allah Subhanahu wa taala direken maut syahid, amin ya Allah ya rabbal alamin, ditampi iman Islamna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah panginten sakitu samantawis bahasan urang dina dinten ieu ngeunaan sunnah anu kedah kurang dijagi diterapkeun dina setiap pada melan urang sadi dinten mugi aya manfaatna wallahu alam bisawab. Alhamdulillah ya rabbal alamin. Tutup ku doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.